parah nih. Salma mau kemana? Mau ke depan, mau main aja. Salma, Apa? sebenarnya aku Apa, Acil? sebenarnya aku dari dulu pisan Apa? Dari dulu apa, Acil? aku mempunyai rasa sama kamu. Rasa apa, Acil? Ini Maksudnya apa ini teh? aku lope badag sama kamu. Swear. Maaf, Acil. Soalnya orang tua aku melarang aku buat bobogohan. Masa? Ya, Acil. Maaf ya. Nasib. Ternyata selama ini aku hanya ditolak dan ditolak. Nasib. Aku naon si Acil? Aing ditolak wa. Tadi tolak ku naon maneh? Ditolak wa awewe wa. Andeng atuh sia teh kos lain lalaki wae loba keneh kayak guguru ka aing ya. Udah aing cinta mati wa. Ka masih deui wae atuh kayak dunia itu tidak sekecil daun kelor sia teh loba. Gandeng cek aing teh. Gandeng kayak gua. Paling pandangan ke gerang Pak siapa? Sakit wa. Naik ke mana-mana Sal? Naon Pak? Naik ke mana-mana? Iya si Neng mam cenah ke rumah makan babakan putri. Oh, coklat tuh. Sekarang aku baru tahu ternyata engkau menolakku demi memilih si cungkring itu. Nasi cupling-cupling anak aing yang makan si Faisal mah. Aing mana bogohna ka saha kitu? Tuh kasih itu tuh. Cek aing guguru ka aing eta manusia Isal aing maneh. Sarwana nih bapana. Si aing naon kunyuk. Si kunyuk paling nolak aing. Nasib. Iya, kerebetan begitu. Ada dulu. Aduh, ini motor knalpotnya sampai beberebetan begitu. Dibangusun ini mah. Bade meser iya. Mohon bade meser nu orina Pak. Orina, mohon. Kapayun. Oh, mau meser. Itu kenapa helmnya nggak dipakai? Depan sama belakang lagi nggak pakai helm. Sami Pak. Bade meser sami Bade ge. meser helm. Mohon. Duanya. Dua, bade meser dua mohon. Aduh, banyak pisan ini mah bangusunnya. Jangan-jangan tidak punggah lagi itu SIM-nya ya. Ai sim teh di mana? Sarua ngajieun. Oh, Bade ngadamel ayeuna sakantenan Pak. mohon. Mohon. Oke lah, kalau begitu masuk motornya parkirin dulu aja ke situ. Nanti bawa helm sama knalpot ya yang asli sana. Mau biasa dicanak lah motor ya. Ya nanti bisa dicanak lagi, tapi sekarang mah tunda aja dulu sebelum bawa helm sama knalpot. Ini harus dituna. Tunda dulu sebentar. Nah, daripada dibangusin ya. Sok situ. Iya, Kemana Pak? ke situ. Yo, nitip lah ieu urang kaca heula kedeung. Tungguan di dieu. Naon eta di? Teuing si Isa. Naon? Teuing. Oh, baju bener ka aing teh ngomong kamari cek pangmelikeun baju si Isal teh. Jeung aing jeung udah si Isal mah budak bager kayak teh kos sia ka nu sia teh. Ya aing ge osok mere. Lamun boga duit teh sia teh beulikeun ka nu sia teh. Nah, eta di kumaha eta? Aing dipake da si Isal mah meuli lagi jeung aing. Hong ke si Isa nanyakeun Geus ka aing. cicing, moal di ku bapana kitu panjeun aing kamari ngomong lagi jeung meuli Tanggung jawab pun aya. Ya tanggung jawab anak aing aya sia pipilu naon sia. Dipanititipkeun ka aing. Ha ada anak aing si Faisal mah. Heeh, ujung lah. Angka kabeak nu disarekan. Dasar si botak keras genggerong. Mau kemana pun kan paket. Dibawa ku bapak maneh. Dibawa. Heeh. Saya sama pakai baju urang cenah pangmelikeun.
Kamana bapak urang na? Aing mah. Paling tamalin paket nu bapak aing nu paket nu awewe teman baju awewe. Nya udah bapak maneh eta mah. Ku aing di bejaan ge heuras genggerong. Ku aing di bejaan ge kalah ka ngadat ka aing. Cih, sia malin ulah dibikeun ka herde. Oh pan di ieu di penta. Dititipan barang teh meuni. Oh pan ngadat ka aing. Heueuh atulah karep. Heeh. Goblok teh teu bapana teh anakna ngaradat ka aing. Masih mah teu kiraan Faisal meuli baju teh nu kieu. Asugan aing teh lepis. Udah ieu meuli baju bapak. Kapan cenah jeung aing keur pangelikeun. Ieu baju awewe. Nah, ieu baju awewe. Baju overall. Teu kiraan pan aing malah lakina kana meuli baju awewe. Pan ieu mah baju mama nu bapak mah di jalan keneh. Kurang teh pan molikeun we ieu tah. Bek di mana meulina ieu? Ti Yani Fashion. Yani pesen tina naon? Na TikTok aya akunna Yani Fashion. Jeung aing ngabarengkeun jeung nu bapak pan aya kaondangan aku mah pira ku aing mah make nu kieu. Ieu mah nu mama, ieu nu bapak. Aya sugan teh nu bapak itu dah. Anjing. Naik ieu ek nongkrong ka mana mah? Beungeut sia urung tak kunyu. Aya sugan teh nu aing Faisal kamari ngomongna keur Pan ku aing ge geus di bejaan mantagna ulah heuras genggerong. kate nyaho. Cek aing ge mun di bejaan ulah sok kalah ka umak amu. Banget sia urung tak kunyu. Wah aing dijabrot gara sia. Aing asa asup angin euy. Tiap tuh meuli susu jahe heula guys ya mah. Saya ngajak ulin teh di parabna naon ngan meuli promah we sakebet ngajak naon aing promah. Jeung eta tuh penunda lapar. Penunda lapar kan kepejet awak obat. Sudah di mana di Aing Ciamis? tuh. Pokoknya mah alun-alun di juru nek. Alun-alun Ciamis. Heeh. Aya gitu. Aya ya. Iya apa? Oh iya. Heeh aling tah. Lu kapan naik pisan itu ya? Ah, 2. Siapa? Tah, sal aing cocok meuli nu kieu. Ameh ngaheab kana dada. Mana ada kumahana? Pan heuh ameh teu tiris. Heueuh, saneut pun kana awaknya. Nya heueuh. Nu sia meni muat ka atuh kayak Lu pan teu kuat kan. kuat bayi pisan itu. Nah, lain lebay kan. Heueuh da geus ieu tiris. Tiris. Bayar sah? Nasa anu pesen aket. Heuh pangmayarkeun kumaha cik? Kapan mana nu mesen aket pesen? Ieu aing mesen bungkus. Aing kan teu boga duit mah kumaha sih mah. Nah sia hayang dijekok kunyuk. Pan aing teh nganter ulin sia. Kapan aing mah teu boga duit kan mah kita tadi meuli promah ge. Allah pangeran aya nu kieu ge di alam dunya. Sabaraha mang? 20 ang. Iya cokot lah na pesan. Pan urang mah tadi meuli promah ge. Siap, nuhun teu boga duit aing maneh. Ajak we ulin sia. Bukan aing mau naik. Yo, lain ding. Kayak atuh tadi dinya, aya tukang sate, sakalian beli satenya. Beungeut sia hurung. Sal. Apa telah rokok? Nyokot rokok kumaha? Lanjut ke rokok sampurna mil, payahna sakedeung. Aduh, kalau nganjuk, ampun ting. Aduh, mangade. Wayahna sampurna mil lagi beak. Beak. Kelas mil we tuh, aya kelas mil bagera. Kelas mil sarua beak. Aduh, beli segala beak, sampurna mil beak, kelas mil beak. Kabakar sugan. Ayana naon tuh? Heeh, bangkar lo baru nganjuk. Yang hujit aing keur nganjuk. Super we tuh super, aya meureun super mah. Di bejaan eueuh. Jarum coklat we atuh, jarum coklat tambah eueuh teuing. Atuh bisa segala eueuh atuh maneh mah. Eueuh mang eueuh aslina bareak beli ge. Cing deh zaman aja sen dianjuk ku aing. Hayang nyaho ku aing beli. Geus we tuh meuli Samsung Refill mah aya nya. Bener Mali? Heeh, meuli ieu pan ieu aing geuna. Oh, tama wae Atuh kena. Aya meuli mau caket lah. Aing ge naon? Aing geus disuruh anjuk ku aing bila-bila teuing. Pade. Yo, meuli naon sok? Ya abu aya ta. Aduh. Ieu sorangan tadi nyebutkeun eueuh, sampurna mil eueuh, kelas mil eueuh. Ya aya. Kapan meuli mah aya. Aya naon? Sampurna mil eta. Sampurna mil. Oke burit duitna. Ke burit duitna. Kapan cenah meuli? Ku paneh teh meuli ieu gina deuh meuli ke burit duitna. Kumaha nganjuk? Ke burit duitna sakedeung meuli lah ieu. Ke burit. Tuliskeun we heula. Cenah meuli mah dek. Heuh meuli kan ke duitna burit.
tuliskeun we heula. Atuh nganjuk-nganjuk keneh gitu mah Mang Ade. Nya beda tuh. Nyai nganjuk mah meureun urang bebeja meureun nganjuk. Ieu mah pan meuling tapi engke duitna burit. Soalnya wing rusuh, kayak burit duitna. Ah, si kunyuk. Atuh kitu mah nganjuk-nganjuk keneh. Panas dibere ku aing.